geningan ieu nuju ngalereskeun acuk busari kenging meser tapi teu ngeunaheun cenah. Nini mah pinter ngaputnya. Ih, kapinteran mah paparinan ti roh suci. Yeuh, tuh barudak di ditu ngarantosan. Barudak sampurasun. Tepang deui sareng Nini Oce dina acara Caki Carita Kitab Suci. Yeuh aya Mega sareng Gea di dieu. Hayu urang ngobrol deui barudak. Tah, Mega sareng Gea barudak di bumi oge kapinteran teh paparinan ti Gusti. Nya Kumaha nih carana? tah carana teh kieu nya. Tah ieu tah geuning Nini gaduh aya bekong dua. Anu ieu mah kosong teu aya caian, ieu mah aya caian. Ieu teh ibaratna bekong ieu teh nu aya caian dikucurkeun ka dieu kanu kosong. Tuh, jadi aya caian pan. Ieu teh ibarat roh suci maparin kapinteran ka manusa. Jadi manusa gaduh kapinteran paparinan ti roh suci, ti roh Gusti kitu. Tapi penjahat oge pinter nih. Nya pinter, tapi kapinteran penjahat mah sanes ti roh suci. Eta mah ti roh iblis. Jadi henteu ngajadi berkah. Upami kapinteran ti Gusti mah ngajadi berkah. Gitu. Beda ya nih. Beda atuh. Kapinteran ti Gusti mah ngamuliakeun Gusti. Jadi berkah kangge nu sanes. Ari kapinteran penjahat mah ngarugikeun batur. Gitu. Kahartos barudak. Tah, kitu nya. Urang tiasa nyuhunkeun kapinteran ka Gusti. Kapinteran anu saesti anu bisa ngajadi berkah keur batur. Nya barudak kitunya Mega sareng Gea. Sakitu heula nya barudak tepang deui dina acara Caki Carita Kitab Suci salajengna. Dadah. Dadah.